Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayananya wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng aki. Tangtos nama dina acara anu maneh nyaeta dongeng ngabuburitnya. Ngadongeng deui pamirsa, ngadongeng deui. Aki saja ngadongeng nyarengan anu nuju ngabuburit. Nyarengan para ibu, para rumaja putri anu nuju popolah, anu nuju masaknya. Sasaeugian kau ngengke buka di dapur tangtos nama. Mangga supados teu karaos capena disarengan ku dongeng akinya. We kanu nuju ngabuburit bari ngalungsar ngabaheu haynya. Ngareureuhkeun kacape sabarantas orang sadidinten kasab milari kipayah bari disarengan ibadah saum. Ku aki disarengan ku dongengnya. Pamirsa sadayana urang ngeureuyeuh naraskeun haja nu katunda hiji lalakon anu judulna Siluman Gunung Guntur nu ayeuna nincak bagian ke-12. Ieu dongeng mangrupikeun rekaan aki nyalira. Didongengkeun oge ku aki mugi-mugi we katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten salian ti hiburan teh nya. Janteng panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate. Oge mugi-mugi sasieun sabeunjeureuna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge pieunteugeun dina hirup kumuh di alam dunya. Ulah hilap kangge nu nembean mancon nembean ngadengkeun mangga. Ulah asa-asa di subscribe wae di teke pelebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja tanapi notifikasinya kana HP na sewang-sewangan upami akin neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembarkeun manah digambilkeun rezeki sarta ditebihkeun tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Para samakna mangga kaparayun sadayana prung Gancangna carita poe Kemis geus kasorang Nyi Sukesi isuk-isuk keneh geus miang timahna. Bebejana kama yayah mah rek ulin cenah ka baturna di lembur Ciherang. Bari sakalian nyiar pagawean. Mayayah mah malah bunga ngadengena sabab Nyi Sukesi ngadadak aya kadaek. Teu kawas biasana ukur nguluwut atawa hulang jentul bari ngalamun. Samemeh ka Gunung Guntur Nyi Sukesi teh balanja heula ka pasar. Nyiapkeun sasajen sarupaning rujakeun daug hayam kampung, kembang 7 rupa, minyak seungit, surutu, menyan jeung nu sajena. Geus ngarasa cukup mah Nyi Sukesi terus lumampah nuju ka Gunung Guntur. Teka catur di jalana pamirsa urang caritakeun bae Nyi Sukesi geus aya di handapeun punclut gunung saeutik. Nyaeta di lamping belah kulon di hareupeun pisan guha anu disebutkeun ku si Aki. Harita wanci geus harieum beungeut. Di guha aya anu kaluar bari mawa obor tina awi, geuning nu kaluar teh si Aki-aki. Geuning Aki aya di dieu. Nyi Sukesi ngajenghok sabab aki-aki anu harita panggih di hareup imah teh kaluar ti jero guha. Ulah leuwas Nyai, Aki teh minangkana mah kuncen di ieu patempatan teh. Walon Ki Gulutuk cengir anu harita nyiliburi jadi kuncen di eta guha. Oh, kahartos ari kitu mah Ki. Kumaha salajengna Ki? Tanya Nyi Sukesi. Nyai reureuh heula we, Aki mawa timbal tuh. Dahar heula we, da pastina mah lapar. Aya pais impun jeung sambal tarasi, lalapna mah aya takokak Nyai. Tah, ieu cai nginumna. Ki Gulutuk ngasongkeun timbal anu dibungkus ku daun cau oge kan dileutik nu dieusi ku Ciherang. Kaleresan atuh Aki. Da leres abdi teh ieu teh
Terus lapar ka cida. Hilap nyanak bekal abdi teh. Ari sasajen mah emut nyanak ieu teh ari timbal henteu. Walau Nyi Sukesi bari nampanan timbal jeung kandi Ki Gulutuk Cangir. Nya sok atuh kayaknya da aki mah geus dahar bieu. Kemun geus rada peuting urang mimitian tarekah urang teh. Mugia Kanjeng Sinuhun keur samantuan ka Nyai. Ceuk Ki Gulutuk bari nyelapkeun obor dina sisi lawang guha. Nyi Sukesi teh nyarita deui manehna diuk lureun batu nu aya di deukeut lawang guha timbal dibuka tuluy di dahar mani ngalimed ponyonaker. Beres dahar eureuleuh Nyi Sukesi teu bakat ku wareg meureun mah. Tapi tanagana karasa pulih deui kacapena oge leungit. Aki, engke teh kedah kumaha abdi teh? Tanya Nyi Sukesi ka Ki Gulutuk anu diuk teu jauh ti manehna. Oh Nyai aya jojona. Engke pangarsa Kanjeng Sinuhun Prabu Dantawisesa bakal nemonan Nyai. Naon-naon nu disanggeukeun ku anjeunna Nyai kadinya tujuan bae. Walon Ki Gulutuk nyaritana darianaker. Sumuhun atuh, tapi dijamin abdi janten beunghar nya Ki. Ulah sangcaya Nyai. Dijamin 1000% malah. Nyai teh bakal berat beunghar. Malah pangbeungharna di wewengkon suku Gunung Guntur mah. Asal Nyai nurut kana naon-naon anu disyaratkeun ku Kanjeng Sinuhun. Hoyong gaduh gedong si grong tiasa Ki. Atuh tiasa Nyai. Emasna reuncem. Atuh gampil eta mah. Sawah sareng kebon lega. Pokoknya mah hayang naon bae ge bakal kasumponan ulah salempang ulah hariwang Nyai. Tenang we. Ceuk Ki Gulutuk Cangir ngayakinkeun ka Nyi Sukesi. Atuh puguh hayalan Nyi Sukesi beuki ngawang-ngawang. Asal geus beunghar we dina lamunan teh geus sagala boga sagala kapibanda. Awas ya Reni Sarwiti maraneh anu sok ngahina ka aing. Kakarak meuli emas 1/2 gram ge mani geus agul. Eta deui si Sariah. Kakarak ngiridit baju anyar ge mani sombongna minta ampun ka bina-bina. Maraneh bakal sirik ayeuna mah ka aing. Bakal sumujud ka Juragan Sukesi. Kitu grentes batina Nyi Sukesi. Wanci terus nyerelek teu karasa geus rek tengah peuting. Ki Gulutuk nguniang cengkat tina diukna. Hayo Nyai geus waktunya urang dedeus ka Kanjeng Sinuhun. Ceuk Ki Gulutuk tuluy leumpang asup ka jero guha. Nyi Sukesi teu baha manehna cengkat tuluy nuturkeun Ki Gulutuk asup ka jero guha. Guha teh jerona mah lumayan lega. Di tengah-tengah guha aya batu lempar kawas tempat pangsarean. Ki Gulutuk sila hareupeun batu lempar. Mana sasajen Nyai? Ceuk Ki Gulutuk ka Nyi Sukesi anu emok gigireunana. Iya Ki, Nyi Sukesi ngasongkeun buntelan karung leutik nu dieusi ku mangrupa-rupa susuguh. Brak susuguh dibarakeun ku Ki Gulutuk tuluy Ki Gulutuk ngahurungkeun parupuyan tina batok. Pledug. Puruluk menyan dipurulukeun kana parupuyan pledug bues haseup seungit menyan nyambuang minuhan guha. Wah cajang jaokan teh Nyai bari peureum kemun geus aya nu datang kakarak beunta ceuk Ki Gulutuk ngabejaan ka Nyi Sukesi. Nyi Sukesi ungeuk tuluy meureumkeun panonna bari maca jang jawokan anu diajarkeun ku Ki Gulutuk Cangir teh. Sakadapan mah teu aya kajadian naon-naon
Tapi sanggeus Nyi Sukesi malikan deui macajang nyawokan. Ngadadak angin datang muih liliwukan sorana ting saleor ti saluareun guha. Cungungung anjing mabaung mani patembalan ditembak ku suara Korea kanu ngelak di luhureun guha. Blig blig blig. Kadenge ku Nyi Sukesi aya sora anu leumpang. Lengkahna mani berat kacida, bulu punduk Nyi Sukesi saharita cangkat kabeh. Tapi kasieuna kalinih ku kahayangna Nyi Sukesi ngabuleutkeun niatna pikeun muhit ka siluman. Cakaka kadenge sora anu seuri sorana agem handaruan. Benda Nyai, kaula geus datang. Sora nu seuri teh nitah beuntak ka Nyi Sukesi. Sanajan bari jeung sieun Nyi Sukesi lalaunan mukakeun panonna. Dina batu lempar geus sila saurang jalma nu pangawakanana jangkung buadag. Papakeana diteretes emas jeung inten berlian. Sirahna make mahkota kerajaan. Sora angin jeung anjing babaung ngadadak ngiles leler ku sorangan. Di jero guha jadi cangmabra tapi teu katempo aya lampu atawa obor hiji-hiji acan. Teuing ti mana sumber caangna. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kancawargi tepasuna anu resep ngadangukeun dongeng Sunda atawa nepi oge resep balanja nya di aplikasi Shopee atawa nepi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng Aki. Di handap ieu video aya seratan produk, klik salah sawiosna. Saparantos diklik mangke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee. Tos lebet ke aplikasi Shopee atawa nepi Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Henteu diwajibkeun ngagaleuh produk anu dipajang. Eta mah ukur cukang lantaran tapi jalan meuntas kangge lebet ke aplikasi. Ku balanjana pamirsa di aplikasi Shopee atawa nepi Lazada ngalungkan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kanu parantos ngarojong, kanu parantos balanja. Mumpung seueur bonus sareng seueur naon diskonnya oge free atawa nepi bebas ongkir mangga diantos ku Shopee sareng Lazada. Urang keur dongengna. Nyi Sukesi ngalieu ka gigir tuluy luak lieu ka tukang jeung kakencaeun dirina tapi ki gulutuk tetelat. Eueuh ayeuna mah di jero guha. Nyai boga gayang naon tepi ka ngangkir kaula dina danget ieu. Sok gerawak cabalaka. Ulah asa-asa ka kaula mah. Cek eta makhluk anu tayalian nyaeta Prabu Dantawisesa, raja kerajaan siluman jurig hulu. Abdi teh hoyong cara batur, hoyong gaduh harta banda, hoyong gaduh sawah lega Kanjeng Sinuhun. Jawab Nyi Sukesi sorana lalauna nahan kasieun. Nyai teh hayang beunghar. Lubak libuk loba harta, rea ketan rea kedon.
Bro di juru, bro di bantu ngalayah di tengah imah. Leres Kanjeng Sinuhun. Kabari eta mah, gampang nyai, gampang bisan. Asal nyai siap nadunan kana syarat-syaratna. Dupi syarat nanti naon wae Kanjeng Sinuhun? Kahiji, nyai kudu daek jadi selir kaula. Kemun ngawangun imah jieun kamar khusus pikeun urang duaan sosonoan. Kaduana nyai tiap malam Jumaah, nyai bakal ngarasahanaan kana getih manusia. Eta mah kumaha nyai rek inum getih budak, getih horok, getih nini-nini ge meunang. Terserah, tapi pasti rasana bakal beda antara getih nini-nini anu geus bautana jeung getih horok anu kakarak porojol. Kumaha sanggup henteu nyai? Kitu cek Prabu Dantawisesa beri mencong ka Nyi Sukesi. Ngadenge kitu, Nyi Sukesi ngahulang. Hatena perang sabil, tapi ras kana kahirupanana anu salila ieu sangsara balangsak. Nyi Sukesi timbul kawanina, daripada hirup sandeng-endeng atau saumur-umur dihina batur bari teu boga nanaon. Manehna antuk nama nyokot kacinekan atau kat putusan pikeun nyaluyuan kana syarat ti Prabu Dantawisesa. Pok Nyi Sukesi ngajawab. Abdi sanggem Kanjeng Sinuhun kana sadaya syarat ti Kanjeng Sinuhun. Alus pisan bagja kumanyangan. Anjeun bakal jadi jalema pangberat beungharna. Nyari nyai geus satuju mah ya padu ka dieu. Pikeun nyai ngalaksanakeun syarat anu kahiji. Prabu Dantawisesa gugupai ka Nyi Sukesi. Aneh dina panenjona Nyi Sukesi Prabu Dantawisesa anu tadina cangkung badag bari bosongot budi amprotan teh ngadadak rubah jadi hiji sinatria anu kasep ngalempereng koneng kasepna kabina-bina. Cek dina wayang mah nyeples we Raden Arjuna panangah Pandawa. Atuh Nyi Sukesi jadi sir ka hudang nafsuna, manehna naek kana batu lempar. Dan tak parah deui Nyi Sukesi langsung digabruk digalentoran ku Prabu Dantawisesa kaitu mah ku aki disensor da pamiarsa oge tos pada uninga. Sasi saum pamiarsanya pamali kitu teu kengingnya disensor. Isuk-isuk di Gunung Guntur kacida matak endahna. Pemandangan upluk-aplak sagala katempo. Hawa gunung matak segar kana awak, manuk rarecet dina dahan tatangkalan di sarada arulin pada baturna. Di jero guha, Nyi Sukesi lilir dina sarena. Manehna nguniang cangkat awakna lungse karasa nyeri satulang sandi. Sabab sapupeting adu jajaten jeung sinatria siluman anu kasepna taya babandingan. Gap kana kabaya anu ngalumuk hanapeun batu lempar, gap kana samping anu ngampar di luhur batu. Jadi tilam saksi kejadian mengparna manusia anu nyakutu. Muhit nyakutu jeung bangsa dademit. Barang Nyi Sukesi narik samping karasa mani berat. Barang direret dina luhur samping ngagunuk duit emas jeung inten juminten. Nyi Sukesi gigisik bisi salah tetempoan. Tapi tetempuanan terubah, gap emas jeung inten teh diragap tuluy diilikan hiji-hiji bisi bae lain emas. Malah digegel sagala ku Nyi Sukesi teh. Nyi Sukesi surak suka bunga sabab manehna yakin. Anu ngagunuk luhureun sampingna teh emas jeung inten asli lainna emas atawa inten palsu. Horse, aing jadi jalma beunghar, aing moal aya nu ngahina deui ayeuna mah. Kabeh urang lembur bakal ngahormatan ka aing ayeuna mah. Nyi Sukesi nyarita sorangan. Emas jeung inten gancang diasupkeun kana karung leutik urut wadah sasajen. Sanggeus make deui samping jeung kabayana bari ngarapihkeun buukna. Nyi Sukesi kaluar ti jero guha, hatena suka bunga sabab cita-citana bakal kalaksana.
Dina kayan kitu kolebat cileg. Yarep guha aya nu datang nyagatan Nyi Sukesi. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhun nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh eta si Nyai keur naon? Aya di dieu ngendong di guha. Meni beri karusut kitu. Geus naon ieu Nyai? Mumuluk acan ieu tah mending tah bisi teu puasanya misi keur aya tamu tah bisi rek mumuluk bidagang awug amis raos kareueut matak dedeyeun tah ieu kukurahu sok geura gurih raos geranya pamiarsa oge bisi rek jarajan sok ieu mumpung anyar keneh anyar ieu jadi ieu teh geura pohara pamiarsanya Bisarwiti kabujang ngider ka Gunung Guntur. Ku ngiderna atuh Bisarwiti urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Nyi Sukesi dina lalakon Siluman Gunung Guntur. Di acara dongeng ngabuburit urang cekapkeun heula dugi ka dieu bagian anu ka-12. Cak urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa enjing sonten sapertos biasanya upami teu aya halangan harungan. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana anu satia manco. Satia ngadangukeun satia ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun pisan mugi-mugi atuh sadayana tetep dipaparinan kakiatannya. Enggoning ngalaksanakeun ibadah saumna oge enggoning dina sagala rupina nya dilancarkeun mugi-mugi ku Allah taala. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadaya salam ka sadayana di mana bae ayana akina amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.